Kaneuleuh teu mata sia. Atuh bisa mah aja tepecak. Kadeuleuh teu ku sia aing keur naon? Keur ngakel. Eta nyaho kunaon sia nanya? Masya Allah mah nanya doang ge kuat teu meunang aing mah. Pamu minjem duit. Naon sia ka dieu? Tumben. Nukulin, kesel di mah. Ha beneran. Mumpung ieu aing keur ngakel tak kuari ngakel sia nya, bantuan aing. Aing loba kana pagawean di dapur. Ai sih, non aing titah ngakel, parawan zaman now titah ngakel. Yuk, kemana sih dia orang? Bos, suruh kena aing beha yuk. Pokoknya mah happy. Oh. Itu orang sih ya? Happy aing mah. Wah, siapa happy berarti saya boga duit sih ya? Tuh lah ngopi mah kudu make duit jauh nu gratis. Jangan saya sange. Saya main sange bae naon sange. Eta sange pan sih nyawa meureun mainna mah sok salah denge. Lamun ngomong tiluk nyambung. Oh, pajar aing blesna gitu. Mesti walau buat cincong aing minta duit dia jeung kopi. Oh, lai. Meta cukup pasti lo ka aing. Si masalah sih yang aing. Oh, ente lah, Hah? ente lah. Sia. Nah. Iya ya duit. Amun jadi jelema mah jujur. Boga-boga tonton. Lumayan yo. Kata sih naon mere duit kasih main lah cenah urang nak ngopi. Cicing sulah sana merah murung. Lagi urang kumaha ngopina aya duit mah. Wes, tenang. Ayo, jalan lah. Ayo. Wih, apa puja ya ide ya? Wah, buah-buah manjang kain ya puja ya. Kangen mah ngomong atuh. Kembot ngechat ke ulahnya surprise pas kieu. Ini dah kageran amat sih jadi jelema. Kageran kumaha? Eta buktina puja di dieu. Pake ngakel sagala. Neuk nyedekeun buat dahar tah. Boleh gitu mah. Naon dia orang dekat emak ulin ge. Biasa. Orang jatuh cinta mah sok malu-malu ieu. Ih, nah siapa? Wah, sia atas di mana? Ulin bae si gawena. Atus ulin mah di mah puja. Di dieu pan pujana. Ai kitu sih mas janjian kitu neng. Jeung simbot. Idi, saha nu janjian orang puja mandak ka emak. Geus lah. Mamoti mah naon ieu? Pasen restui. Ih, sia si naon, mabok gengger kitu teu jelas. Kang geus bot, kebenaran sia. Hadieu di mah ye. Pangbelikeun aing bawang ka warung. Atuh mah besi, mau di dieu jeung puja duaan. Ai sia di kita anak ku kolot, ku hararese. Oh, mah. Mama pokoknya di atas segalanya. Puja ge ditinggalkeun demi emak. Geus sedih lah. Kang sia, kita boleh ke warung itu. Kang Bonengnya, Kang Prabu ka orang heurang. Bodoh amat. Pokoknya mah si cinggenya di bawah mah. Sogo. Mak, Ya mah geus anggeus jajan tah batunduk ulin malah kita ngakul. Kang geus. Mak, gua nih mak. Bisa sih buruan. Mak, keluarga mak. Ai naon sih sia gara aneh amat. Saha nu jualan mah odeng mah. Sia datang odeng naon meureun. Aduh, pan ka obeng-obeng mah emang deka bengkel mah. Geus cie cang hicing. Aing ngaraneh be yuk. Geus hicing. Cie cang hicing. Jadi kieu mah yot, teu ngarti urang. Di urang cokot cimbot. Dicokot kumaha sia? Urang nepulin mah dipala kunyana. Terus naon urusanna jeung aing? Makan mana? Urang terima dipala kunyana, pokoknya ganti rugi. Cih, atulah ka aing lah kasih embot ka ditu. Pokoknya mah ayeuna kudu diganti. Mun teu ganti dituntut kurang simbot. Ih, hong satu atuh. Kue-kue yang diganti sabaraha? Bocah. Ya, Heh, non mak, bejan simbot tau lah gitu, nak gede pungli ta. ai simbot, nguncahkeun aing bae nya. Si Anyut sia neuk udah gitu mana ge siapa yang panggil bae.
bau di sial dong. Tadi mah di mana bae asal daek ngaloyo ge nya. Lumayan sih jeung ngopi. Ngopi lah. Di main aya puja ya. Main aya bae di pakai acara beli bawang segala. Kira kuna ya seorang anak sultan beli bawang ke warung. Brengsek ya. Woi, Lai, kemana sih ya? Bahagia tadi nak wae. Minta buat bagian kumaha aing biasa bae aja. Nyaho aing sia keur bahagia ge pun kadeleuna. Eta sih mau naon? Minta buat di mah lain naon. Lah, sia tadi naon sia Lai? Tuh. Bohong sia. Buat. Tuh, duit sia, ulang kebongan aing sia, boga-boga enton teh sia Lai. Ulah cokot kabeh tuh eta duit aing. Bodo amat. Coklat kabeh ku aing. Enggak sih kalau emang menekan ke warung, aing belikan bawang yo. Kayak aing nanggung di imah. Atuh eta duit aing tuh aing beli rokok kan kopi. Gampang, aing di imah yang rokok kopi mah. Ih atuh aing isin beli bawang, aing satuan beli bawang. Isi mah maling Lai. Sial doang simbot, lu aing lah. Jengkel amat ya aing poe ieu. Nyeun masalah bae eta si Embot. Cara bengkel aing. Geus mau lah umbang ambek bae geus kolot ya isin. Kumaha teh jengkel aing eta si Embot nyeun masalah bae. Di kos kitu ge anak saha. Yes ya, ngomong naon asal ngomong bae. Maaf keceplosan. Tuh jelema tuh. Bot, tadi sia. Naon sih mak? Gerokan bae, pegat kita urut beung. Beung sia tah, ku aing nu dipegateun. Aing mah si kunaon mak? Mamaran teu pugu-pugu. Ai sia ulah kitu, ulah sok malakan batur bae. Malah kumaha mak? Sia ulah balaga teh nyaho. Eta tadi si Yahid jeung si Aceng ka dieu, minta ganti rugi ka aing. Saru malak beureun mah ge henteu. Pokona mah sia sarama saminggu lah ka mana sia di imah bae, pokona mah ulah ulin sia. Lah aing nih balik lah lieur ulin kos kieu mah. Mantep pinjang deh. Tadi aing dipalak 20.000 geus cing ya. Tadi aing menang 20.000 dipalak. Jadi koe menang gocap. Untung 20.000 le. Jadi mau otak mah kudu jalan ceng. Najan dipalak semen lai kurang nimpakeun bae ke si Embot. Salah sama malak aing. Mana si Embot mah bagernya yut merean duit ke orang. Oh bener. Bager mana mah kos entek si Embot. Kori mah orang ngopi atuh. Oh geus aing ngopi jeung aing. Teh ke bengkel jeung aing servis teh celis sia. Cing geus cing sama ayo. Iya film cinta kabeh bae cinta. Puguh aing teu gak cinta. Liur aing mah. Bayar listrik mahal, sia, bayar henteu. Ngimpi naon aing keur peuting? Bot. Naon sia? Ngajak ulin si Embot. Si Embot mah temenang ulin ku aing. Selalu ngajak ulin si Embot. Yo, bikin bawang di tangan si Embot tadi tah. Yo, aing poho be tukang bawang gara-gara si Embot tah. Emang si Embot pulang gitu mah? Eta si Embot malak si Yahyut, mana ka dia yang ganti rugi ka aing. Malah si Ahyut. Oh, Urang tadi dipalak kumanehna di jalan. ini sebodoh teh eta mah urusan si Embot. Iya tuh. Ai sial amat si Embot, aing dipalak si Ahyut dipalak. Hakan teh setelah mana tah? Kurung-kurung tah. Tuman lah jemok itu.